Tuh jadi we cara oge maka ka pabrik na dengan sangu hungkul. Biasa kerja pagi mada masak na subuh. Ari pek teh karek oge ngelubkeun ceker kok cocos teh sigasna teh maot guys. Nungguan tukang gas ngajajapkeun mending we ieu teh ngalakukeun heula tugas negara. Ieu geuningan maraban anak-anak bapakna. Tuh datang geuningan gas teh ngan anger we masak teh ka bekal darada siang masakna. Abong kakara bisa ieu masang gas muka segelna ge menikot usek-usekan. Hayu urang pasangkeun heula gasna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berhasil. Kela urang dangukeun heula bisi ngaharewos. Alhamdulillah aman guys, cai nu harewos. Alhamdulillah deui ieu teh sakali jadi si komporna langsung hurung. Biasana mah sok hese tara langsung hurung kudu ganti-ganti heula karet. Ribet masak sayur sop ceker guys dinten ayeuna mah. Da sopeun mah geuningan aya wae di warung teh. Matak mun bingung masak ujung-ujungna teh kana sop deui. Inget baheula keur awal nikah guys, abi teh mimiti diajar masak geuningan ari pek teh masak sop teh make cengek. Heuh pan abi mah resep ka nu lada geuningan jadi mun masak teh sok hayang lada wae. Tos we nyayur sop teh dicengekan ari pek teh si aa teh reuwaseun. Naon cenah ieu teh sop teh lada papatah ti mana sop dicengekan. Heueuh dasar abong kakara diajar ka ngarti nu penting mah lada we tah sakuduna mah kieu nuangna teh nganggo sambel hoyong lada mah jadi nikmat lain dicengekan. Hayu guys urang tuang tuh ieu teh sayur sop nganggo sambel nganggo we kurupuk. Ieu teh tuang teh wengi da siang mah teh nuang sayur sop jadi we tos beda kostum. Da tuang siang mah tadi teh ngagorengkeun sangu sasakamari da seueur keneh lebar daripada garing.